Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dangu deui sareng sim kuring Mang Oleh dina dongeng Sunda, tapi sanes dongeng horor, dongeng silat. Dongeng silat dinten ayeuna. Dongeng silat Eca Caprake Satria Paguron Pacaprakan ti Wojong Cicir episode ka-4. Mugi-mugi dongeng kesim kuring ieu janten panghibur kana kalbu pangbabenahkeun mana lamun aya nu nuju kasedihan. Mugi-mugi saatos ngadangukeun dongeng kesim kuring dinten ayeuna teh janten kenging icis ti saha we icis nama nu penting mah seueur yah pamirsa sapados teu nyangkolong tingkan waktos hayu urang dangukeun sasarengan kumaha jujungna ieu carita teh. Yuk, kemon. Si Eca saprak tarung jeung si Jaya Sampurna, siluman anu ngageugeuh di gunung jeung leuweung tegal peutuy teh. Eca ayeuna mah rajin latihan ngolah tenaga lapisan deui di pipir buluan pagurona teh. Katingali saya cate karena najongan tangkanangka jeung nenggeulan kana tangkanangka anu biasa kumanehna dipake jang latihan ngalatih tenaga lapisan manehna. Cedak geduk cedak kadenge tenggeulan jeung tajongan si Eca kana tangkanangka tuluy eta mah si Eca teh ngalatih tenaga lapisan teh teu karasa waktu teh geus nyarelek geus nepi ka jam 11 beurang. Si Eca sedengkeun latihan teh ti jam 8 isuk. Latihan tenaga lapisan teh si Eca ngalatih tenaga lapisan khusus dina jurus anu pangpunjulna nu kumaneh na kacangking nyata jurus pancabit bool ditaikeun ku Eca teh napikeun ka tingkat 4 anu kamari dipake ku si Eca mah karek tingkat 3 nya antukna mah kamari tarada karipuhan Eca teh basa bantrok tenaga lapisan jeung si Jaya Sampurna. Eca ayeuna mah keur ngalatih deui jeung alhamdulillah geus kataekan tingkat 4, tingkat anu rada lumayan deui luhur dina ilmu pancabit bool nyaeta ilmu kanuragan anu ku Eca jadikeun jurus pamungkas jang ngalawan musuh-musuhna. Geus jam 11 si Eca eureun latihan teh tuluy diuk si Eca bari ngelap kesang ku tisu meunang meuli ka di warung Bunoto. Bari diuk Eca ngiuyuk cai anu geus jadi cai ramuan najang ngajaga stamina manehna nyaeta cai sampeu leuweung. Cai sampeu leuweung eta teh cai anu hade jang awak jelema lamun diinum. Jadi jang pasilat mah tenaga lapisan teh henteu ngurang malah tetap tahan henteu matak ngaribogan oge kana stamina. Jadi lamun dipake latihan teh henteu ngurangi karena kekuatan tenggeulan jeung tajongan kitu tah. Matak Eca mah rajin nginum cai sampeu leuweung teh. Bari diuk si Eca teh ngagarentes kana hatena bari panon mah nitenan kayaan sabodeureun pipir paguron manehna teh. Untung kamari orangnya
Henteu eleh ngalawan siluman sampurna. Mudah-mudahan engke mah eueuh nu kawasis je sampurna teh. Komo mun bari jeung ngarusak katentreman di lembur bojong cicir mah. Cek Eca dina gerentes hatena. Tas gitu si Eca teh kengkat da jam teh geus lain jam 11 deui pemirsa, geus nunjukkeun ka jam 11 langkung 45. Nyaeta kedeung deui ada nohor. Eca cengkat tuluy ngaleos balik ka imah anu dijadikeun paguron percaprakan ku manehna. Napi di jero imah aya Maemet keur rumah piring. Maemet bener rajin. Maemet ya. Ieu janten kanu nembe ngadangu mah ieu. Maemet teh kenging kasarna mah kenging mendak di jalan. Nu teu boga kaluarga Maemet teh. Ku Eca dicokot diampihan, dibere tempat. Nya tempatna teh di dinya di paguron percaprakan. Jeung aya mah ku Eca ge dianggapna mah geus bagian ti keluarga si Eca, geus dianggap kolot lah. Maemet ke rumah piring. Tuluy disampeurkeun ku Eca, bari ngomong. Pokna teh kieu. Mak, ai tadi anu ka dieu teh. SMA. Ojok Eca. Teu aya, Neng. Teu aya. Emak we tadi sorangan di dieu mah. Eta geus ngajahitan baju. Poean teh geus kalaring. Tuluy aya nama Mang Mbah piring. Piring ngungkur doa. Cek Maemet. Bari imut ka Eca. Oh, gitunya. Nah, itulah. Sugan teh aya sema. Nu rek minta ubar. Cek Eca. Eca ngomong gitu, bari tuluy ngalewas maeha teh. Ka jamban. Soalna naon? Da awakna geus jibreng ku kesang. Manehna hayang mandi. Hayang mengabersihkeun awak. Nya kitu oge Maemet oge sarua geus beres kumah piringna teh. Cek urang tuna heula ngeunaan si Eca. Ayeuna urang tempo kayaan diteun si Sumadi muridna Eca anu sabenerna mah babaturan Eca keneh. Katingali si Sumadi teh keur sasapu bari di bejaan diomongan ku indungna. Nah, da rek teh di bejaan kumaha tuh. Si Sumadi mah alias si Ismadi rada ieu rada pamalesan budakna teh. Teu pati rajin kana beberes di imahna teh. Kieu ngomong indungna si Sumadi teh. Aya maneh teh. Kan kumaha teh geus dibejaan, ieu teh sapukeun buruan teh. Ulah diantepkeun, yeuh. Bala tuh, tah urut ciki mah, urut es mah, urut cangkang permen mah. Maneh teh awewe yeuh. Montong sok ulin wae atuh aya teh can beberes mah. Ke mun geus beberes mah teu naon. Rek ulin ge. Gitu pok-pokan indungna si Sumadi teh. BSC ngaranna. Ai Sumadi ngadangi kitu teh ukur cicing we da teu wani nembal atuh. Arek wani nembal kumaha? Da indungna rada galak. Mun wani nembal teh mah nu anggeus-anggeus oge. Ngadon kelah katuluy dicarekan si Sumadi teh. Kitu tah. Pamikiran anu kapikirku sirahna si Sumadi. Tah kitu pamirsa dongeng teu simkuring dinten ayeuna.
dongeng silat ngejudul eta Satria Paguron Percaprakan ti Bojong Cicir teh episode kaopat. Mugi-mugi donten dongeng dinten ayeuna teh janten panghibur kana kabu, pangbabenah kana manah. Lamun aya nu nuju ka sesedihan, cumerit hate. Mugi-mugi teu lami oge kenging artos duka ti mana wae oge. Tah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios. Kemong.